mantak tingkah manusia, ucap manusia, pegawaian manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patali ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah nu kudu dipikiran teh eta mulai gerage urang tempokeun ke maha kuasaan Allah, maha agung Allah, maha segala-gala Allah. Nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah. Isuk page eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah, eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon? Ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi, ente jadi TNI ABRI amal naon? Ketika ditanya ku Gusti Allah, ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana. Yehehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae. Ngora kene umur 15 tahun, umur 20 tahun, sekolah ge siapeun kene. Deka mana sekolah? Deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya. Siapeun, kolotna ge siapeun. Tapi di benak hati santri lain eta sekolah mah alah sapira sekolah. Engke aing namun paeh, waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi. Eta je udang cileuh bae gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Gila mun hayang nyaho penghuni sorga tah eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ka penghuni sorga tah ka dieu kan isuk-isuk ka kaubong ka dieu. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang bu. Lain deui ja ambeuna ieu. Alhamdulillah saminggu kula can mandi bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sok geura ge asupkeun ka je. Loba jasa nu gagah nu kukula sok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komo sia mah teu gagah modar sia mah Masya Allah karim lamun paharto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh Masya Allah tah. Lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokana segala rupa. Ukur cinta urang ka Allah. Geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh. Tinggal introspeksi masing-masing. Kuarima rajana nu geuning. Rajana lintuh geuning. Masya Allah. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager, datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager, datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sublah-sebler ya sublah-sebleh nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai naraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya da lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden
Haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik, anu panjang-panjang, anu pendek-pendek nya. Kadang-kadang pakai kaos. Datang kula ka imahna pakai kaos. Ini siapa? Ini kucu. Oh iya keur pakai kaos kan. Eta. Tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge. Di imahna di dia di Ciganjur kitab. Masya Allah Ihya Hikam dibaca ku nya. Ya Allah. Wahara jasa ta Gus Dur mah. Ya Allah, ai kiai ieu koran. Pejabat lain naon lain. Ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang klete aya. Ieu si kiai ku goblok-goblok deui. Ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah. Nah, para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na bentar. Teu kuat. Lain lawanin cek geus. Kita tanya aku, emang enak enten. Henteu aya naon. Aduh, parah. Maksudnya parah. Bejakeun coba bejakeun. Kira-kira marah moal raja mun bejakeun. Coba tanya ke raja. Tuan raja. Pajak kituan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakeun marah apa moal? Moal. Sok bejakeun naon coba? Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana? Coba moal marah. Datang deui teh kiai ka dieu. Tuan Raja. Ternyata umur Tuan Raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun sekolah 28 poin makanya tadi ndek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae cenah moal marah. Umur Tuan Raja 28 poin. Masya Allah cak raja. Aya satu nuhun cak kiai nuhun. Langsung nyana ka pamajikanana ka asistenna sajadah turunkeun sajadah. Sajadah amparkeun tasbih lu gede. Bang ada tak susur ulah nu letik sagede pereup. Ayo ka dia. Dibawakeun. Oh, masyaallah dipayang kacai langsung salat Allah. Masyaallah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarake 2 poe teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Baca sholawat. Geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah, ku hari geus 8 poe. Berarti tinggal sabaraha deui? 20. Beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara beurang peuting geus. Datang ka tarang ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud dia mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula ge sok ditaliti. Harideung maju lah omong. Oh, ieu mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu budug. Mana aya santri keras kuari mah santri. Ih, awewe ge tilok budug jak kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus jangan ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nya geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok misleuk di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae. Maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kedua
Bapak kuari geus embung cicing di dieu, hayang cicing di gubuk bae, dek ibadah bae ka 2 poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana. Kerajaan dibikeun ka anak. Pamajikan geus diwasiateun ka daya harta nu aya bagi-bagikeun. Jeung nyana geus tinggalkeun kerajaan, cicing di gubuk 2 poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui teh sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil. Asal kertek asana ieu. Asal kertek asana ieu. Terus datang ka zuhur can aya. Datang ka asar can aya. Maghrib can aya. Can aya. Oh, berarti mungkin isuk ke 29. 29 nyana geus nungguan nya ngeuteureun eureun. Terus 29 zuhur can aya. Illallah la ilaha asar can aya. Terus 30 can aya keneh. Geus liwat 2 poe aing. Geus liwat 2 poe cek. Anak asisten panggil kiai ka dieu. Anu cenah cak cenah 28 lewat ieu. Panggil coba ka dieu. Apa salah nyana di Lauhil Mahfuz? Apa kumaha? Coba panggil. Panggil deh kiai. Kiai. Cenah cek kiai sabaraha poe kula 28. Di hari tadi itu ka dia geus 30 kan geus lewat. Oh, masalah. Lain masalah gitu. Iku balalakona. Kieu nu jelas mah. Kiai, Tuan Raja. Hiji Tuan Raja awak jadi ramping kan guari. Henteu gendut teh. Atuh bener jatuh dahar-dahar cek cenah. Dahar teu nginum teu besi paeh pan. Cek kuari kan langsing bener. Nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah. Henteu. Tapi kuari lain inget deui cek cenah. Sajadah gitu menang ditoel. Kudu ngampar bae. Tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya. Malah hampir jualan tasbih cenah kuara. Lain ibadah teman-teman. Nah, eta rahasiana kuari. Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah? Teu pernah, tapi ayeuna pernah. Kuari inget bae ka Gusti Allah. Kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sedekah, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga. Lantaran 28 deui bakal paeh. Nah, kan kehadean Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae. Haju sedekah teu eureun-eureun, betapa luar biasana. Awak haju jadi hampang. Keuntungan Tuan Raja luar biasa. Bener aya kitu nama. Tapi kan Tuan Kiai ngabohong. Ulah cerita ngabohong. Kieu Tuan Raja. Datangkeun ka 40 poe. Sok geura, bakal aya rahasia. 40 poe. Sok digubuk cicing di dinya. Ibadah teruskeun sakumaha eta. Bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun. Coba 40 poe. Maksudnya 40 poe karek paeh lain. Paeh. Ayo coba. Ente kan bangsana penyakit. Paeh kayak ge. Pasti paeh. Awas ya. Aing raja. Lamun 40 poe aing teu paeh. Awas ya. Penjara. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun kayak ge paeh. Ibadah bae ngadan teruskeun. Tadi kan geus 30. Jadi tambah 10 poe deh. Allah beres baca Quran. Zikir kuari geus 35. Datanglah ke 39. Begitu datang ke 40, Masya Allah. Aya sesuatu anu indah ya Allah. Karasa ku mata hati. Horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah. Painganan kiai-kiai, painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi. Geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula.
tipeting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan naon mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain samarangan berarti aing ge Dumatak mesti aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari aju murid hees bae ulah dihudangkeun eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid sehingga murid nu hees ada di dinya eta kiai lain sembarangan rantai kabeh habak iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa panggil deui kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayang anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangonna ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang deuleu awewe kos deuleu kadal bae maksudnya aku mah tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal itu jadi henteu atuh henteu tah batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jarore ieu kecuali geulis lain deui atuh mah can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus jauh ka Allah lalauna lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok ku sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentah geus jelas cara batu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon tah kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu
menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng. Baheula di Turki aya hiji anak raja awewe. Geus geulis jasa berarti tah. Kan lamun kieu mah ya, kumaha eta geulis? Geulis. Ah biasa bae. Lamun ditanya kumaha eta geulis? Geulis, rada naik. Tapi ya mah geulis do. Geus tanding sama geus. Beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge. Ku bahasa ge geus ganyahoan. Nanya orang ka kiai, "He, tuh naon berarti di hatena teh sono." Dia bilang, "Oh. Jadi tidak gerak carita ku santri mah geus ganyahoan sebab aya korena jeung aya dilalah. Santri mah paling leuwih pinter di bupati." Ya, bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dia, hatena mah dijahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasadna di dia, tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensina luar biasa santri mah. Je, bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene. Urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah. Atau komo kiaina, kos kiai pikiran nanggus di ditu bae nama. Di mana di ditu? Ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah. Masya Allah. Carita geulis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan geulis. Atuh hese. Lamun kamari ka Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika. Pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareulis sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mambung balik. Iya dah, mung balik jangan main mau mal balik cina. Kuna hayang di dia baik, gitu dek naon mang Haji, gak rilis jasa cek cina. Hayang mau betah di dia, hehe. Atuh betah ge ke pikir heula mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh. Ternyata tuh bogoheun balik sia. Tuh bogoheun. Sanu bogoh tuh kepotongan kieu. Ya Allah. Nah iyalah. Taya gelis da pohara anak raja. Oh, lamun geus carita anak raja gelis. Atuh sugih aya dinyan. Wawasan aya dinyan, harta aya dinyan. Geus eueuh cawade. Eta anak raja nu gelis teh geri. Muriang, masya Allah kari. Mimiti medis, dokter nu mana bae dipanggil kadinya, tensi darah, bere obat, datang deui dokter, di scan, bere obat, geus puguh di ronsen, bere obat, tetap teu cager, masya Allah kari. Akhirnya beres medis, dukun. Didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu
datang kena teluh di budak coba penyakit naon sini tidak dahar tidak nginum jeung peureum bae dahar tidak nginum tidak peureum bae masyaallah mun lempang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teh cak terakhir kiai emang gitu kiai terakhir bae kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awen teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya aju kiai marah tuh ulah emang kos kitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya datang ke berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai sakieu teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki tahu awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang da aju kiai da ku atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres ngeus hese-hese Waalaikumsalam ceri subuh-subuh salat mencan naon teh meul kotor leungit cekeuna di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teh hudang emang tilok cekeuna urang mana sia Cilejet goblok sia tah men cai deui terus kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kudu dek hajat isuk minggu naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu banda ayo den teh cai kasih eta tah bere cai hujan ngegebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk masyaallah ai bere cai nu bener ji make jampe atuh kiai mah kos gitu nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cakeun bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka Mang sagarana Ki Musa tah anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing be kaluar tilok naon tilok sabulan 2 bulan ke sakali kaluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete kaluar-luar nah ieu geus ada bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teu anggeus masyaallah nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir make dimensi batin lamun kiai ngan sakadar make dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos kitu mah tapi dimensi batin masyaallah dijauh kene geus kadeuleuh mun awewe teh lain deui bangun eplok cendol ieu mah tah sia tah mah tah ieu kiai datang gitu ku kiai dijampe teu daek beuntar tiup teu daek beuntar
Neng, coba bentak. Neng, pernah teu ka Mesir? Pernah teu ka Yordan? Pernah teu ka Baghdad? Pernah teu ka Mekah? Daek teu diajak ka Mekah? Ka Baitullah. Madinah, pernah ka Madinah? Daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul? Pernah teu ka Uzbekistan? Bentangan, hah? Uzbek. Beda ya. Ngadenge lembur na bae geus ngorejat. Tah. Si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung. Tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudang. Hudang cenah. Kakara kayak ngadenge Bandung na doang. Aduh langsung. Bernostalgia inget. Oh. Masya Allah. Tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan. Langsung udah. Neng pernah ke Uzbek? Pernah. Daek mun diajak ke Uzbekistan. Daek. Oh, bebe ajak tuan raja. Ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager. Diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager. Diobatan ku kiai moal. Ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan. Kok bisa gitu? Tuturkeun be cager gerage. Ayo guys cek raja. Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh. Masih satu daratan. Berangkat ke Uzbek, Neng. Di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek. Aya, cek jana bari senyum teh aya. Lingsem. Di mana, Neng? Di ditu di kota aya. Di kotana di mana? Pas aya di Huk di dinya aya toko emas cek jana tah. Kula kenal jeung di dinya. Ya Allah. Begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ha langsung nyana pelukan Dinda sayangku Masya Allah. Nah, iya penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapa teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap. Bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Itulah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, Masya Allah. Sehat kabina-bina. Tanda-tanda gering sama sekali. Tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nu kula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi iya. Lamun eta awewe cinta ke seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau poho ke naon cinta urang ka Gusti Allah hayu coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah maneh cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini ih anget ge ye nu sagede kieu basa gede kieu ye kolot lah sakieu mah hartina geus moal panjang deui jeung moal lila deui pasti kalebur aslina nyana tahajud titah ku kula Allahu akbar
ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, ngacung pamajikanana nyingkap. Pan anu ngacung dua. Lain normal tolol. Aja nu ngacung dua. Pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud gos kitu. Sakieu nu kolot teh gos. Mantak lamun tahajud wayana Haji Im. Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi dua. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki, kaedanan ngarana poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki. Anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok ger. Ayo. Tasbih dibawa bae teh tasbih. Sugan teh mamaca subhanallah lain kana mah. Kabayar moal tuh beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain jang dunia. Kunaon dibawa ka dunia tolol da kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah. Isin di hareupeun Allah. Lamun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur. Balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang. Walinya nama. Nah, diri urang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Mugtarin, pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im. Asal sia bae ka surga Im. Kajen deng-dengeun mah musibah pang gedena kiai. Nu tadina wauh ka kiai, wauh jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai. Kos kitu mun teu percaya paeh ge ratila. Silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan, sia asup ke negara acak-acakan. Dia tuh komo lamun henteu masalah. Tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai. Mantap kula dibujuk titah ieu ti teh. Aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik. Namun leutik mau aing mah. Jadi ditangtangan gula sama bupati dek mereka ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta. Jeung bupati jeung aing sugihan aing. Digos ku kula, ieu pokon kitu cenah kieu. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jah sugih. Mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah. Ulah yang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah. Besi susah camat. Jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu.
mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati? Ieu masyarakat geus mengemis. Kami cenah ieu blok deui. Aing mah asana sedih ngada ieu kitu ja. Aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati. Nah itu sumbang ta jalan ta. Rawatan. Lain dek dibangun dek dirawatan. Itu dirawatan mah tuh di batuan doang seting begitu. Gen tama urusan pembangunan iya. Urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat. Kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masya Allah pangrugi-rugina jelema keur ngajabat paeh. Sebab tanggung jawabna. Sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh bakal ditajakeun. Nyantuni janda kaya, janda miskin. Alhamdulillah cak lurah. Wow. Tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Mah janda ngora. Heeh. Jahe. Atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sia ge osok mere. Ya. Nah, gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ka mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha. Kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh sama bakal jasa. Mantap ngaji geura-geura. Ade. Ente jadi naon? Abi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala. Allahu akbar. Ayo. Lamun teu ikhlas atuh naon digawe? Ikhlas ya dokula mah demi bangsa jeung negara. Beneran. Mun ditanya ku Allah mal izin. Ih ulah kitu jeung aing mah da kitu bae. Ayo sia. Maksudna naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai cak manusia. Allah alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai Haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah tamu Allah. Ya adik kula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh. Eta dek silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Dek jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat. Nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok geura ka Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masyaallah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Orang Turki nya garilis deh, bahenol deh.
Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab, masyaallah. Nyekel HP, shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget jasa kajana tah. Nya mah di shooting tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tibaan li sunnatin nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ke di dieu. Urang bisa nempoy jam saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, hampura abdi mamawa jelema model kos kieu. Kaharepan Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek kula teh supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun benyana di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Kula teh diijabah itu Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan, Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Kabeh beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karangnya anak enggak. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ye. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Dik ka mana ente? Kula hayang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula dik berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci deuk naon? Cicing nya. Ya deuk laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji deuk naon? Ya hayang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Hak. Ke balik ti Mekahna. Wae ditanya kapan itu saja jeung Allah. Kiamat ti guru. Geus atuh doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ka Mekahnya Nabi. Aing kemun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah. Kumaha aing ngajawabna? Ih kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres ada munggah haji. Datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus ka Mekahna. Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geunah. Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajaan. Sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Balik ti Mekah sih. Dongeng HS. Dongeng meuli teko koneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh, Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan leumpang ka pasar, toap, Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah. Hebat henteu ieu hasil ibadah hajina. Tanyakeun geura. Tah, tanggap ku urang. Kumaha ente di Mekah? Oh, alhamdulillah Masya Allah. Kula mah eta di Mekah ngeunah HS. Geus berarti HS bae jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh. Oh, kabeneran jasa. Berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah beuh pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh, iya bae cenah ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Gila. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata di Baitullah. Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia
bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patalina ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak, meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah iraha. Nah nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-gala. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah, maha agung Allah, maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah, isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana. Yehehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae. Ngora keneh umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola ge siapkeun keneh. Dek ka mana sakola? Dek ka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapkeun, kolot ge siapkeun. Tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi. Eta je udang cileuh we gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Ji lamun hayang nyaho penghuni sorga tah eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu kan isuk-isuk ka kaubong ka dieu. Ceng, aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang Bu. Lain deui ja ambeuna ieu mah. Alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segera ge asupkeun ka je. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagah nya lurah nya gagah nya sugih. Lurah Madzen. Maot ngadadak. Atuh komos yang teu gagah. Modar siapa? Masya Allah Karim. Lamun Pak Harto sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, hebat aya di nyana. Maut. RT mah koit. Sok gede. Siapkeun engke. Beuh Masya Allah. Tah. Lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki, bebeakan pohokana segala rupa. Ukur cinta urang ka Allah. Geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh. Tinggal introspeksi masing-masing. Kuarima rajana geuning. Rajana lintuh geuning. Masyaallah ieu raja. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager. Datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager. Datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah, datang kiai nu tadi keneh. Anu bangsa sebelah-sebelah ya. Sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun. Atuh salah salah kancing, salah imah. Atuh kan nyengkleh di dieu na. Pan ai kiai naraka mah keren, jas dipake. Kiai naraka eta kos itu. Kiai sorga mah cuek. Sarap-rapna wae lah. Kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia.
Ya, ada lagi Gus Dur lah orang ningali pakai anak. Kula sok sering memperhatikan Gus Dur, sering salah imah. Kancingna salah Gus Dur eta presiden. Laju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik, anu panjang-panjang, anu pendek-pendek ya nama. Kadang-kadang pakai kaos. Datang kula ka imahna pakai kaos. Ini siapa? Ini Gus. Oh, iya keur pakai kaos kan. Eta. Tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge. Di imahna di dia di Ciganjur kitab. Masya Allah, Ihya Hikam dibaca aku nyanyi. Ya Allah, wahara jasa tak Gus Dur mah. Ya Allah, ai kiai ieu koran. Pejabat lain naon lain. Ya Allah, deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang klete aya. Ieu si kiai ku goblok-goblok deui. Ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah. Nah, para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na. Raja di mana? Di kamar. Jangan asup ke kamar. Raja bentak. Cek dia. Teu kuat. Lain lawanan cek ini. Kita tanya aku emang enak enten. Henteu aya naon. Aduh parah. Maksudnya parah. Coba bejakan. Kira-kira marah moal raja mun dibejakan. Coba tanya ke raja. Tuan raja, pajak Tuhan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakan marah apa moal? Moal. Sok bejakeun naon coba? Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana? Coba moal marah. Datang deui teh kiai ka dieu. Tuan Raja. Ternyata umur Tuan Raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun sikula 28 poin. Makana tadi ndek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae. Cenah moal marah. Umur Tuan Raja 28 poe deui. Masya Allah, cak raja. Lagi satu nuhun, cak kiai nuhun. Langsung nyana ke pamajikanana, ke asistena, sajadah turunkan sajadah. Sajadah amparkan, tasbih lu gede. Bawa kasih tasbih, susur, ulah nu letik sagede perep. Ayo kada. Dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang, kacai, langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarake 2 poe. Teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Baca sholawat. Geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah, ku hari geus 8 poe. Berarti tinggal sabaraha deui? 20. Beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara beurang peuting geus. Datang ka tarangna ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud ieu mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula gesok ditaliti, harideung maju lah omong. Oh, ieu mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu bodug. Mana aya santri kerasep kuari mah santri. Awewe ge tilok bodug jak kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus cara ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nya geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae.
maka bapak kuari nyerahkan kerajaan sok saha nu hayang ke anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kedua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae kedua poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung nyana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk dua poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui teh sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil. Asal kertek asana ieu. Asal kertek asana ieu. Terus datang ka zuhur can aya. Datang ka asar can aya. Maghrib can aya. Oh, berarti mungkin isuk ke 29. 29 nyana geus nungguan mah nyana teu eureun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 29 zuhur can aya. Illallah, la ilaha asar can aya. Terus 30. Can aya keneh. Geus liwat 2 poe aing. Geus liwat 2 poe aja. Anak asisten panggil kiai ka dieu. Anu cenah cak cenah 28 lewat ieu. Panggil coba ka dieu. Apa salah nyana di Lauhil Mahfuz? Apa kumaha? Coba panggil. Panggil deui kiai. Kiai. Cenah cek kiai sabaraha poe kula 28. Di hari tadi dihitung ka dieu geus 30 kan geus lewat. Oh, masalah. Lain masalah gitu. Iku balalakona. Kieu nu jelas mah. Kiai, Tuan Raja. Hiji Tuan Raja awak jadi ramping kan guari. Henteu gendut teh. Atuh bener ja teu dahar-dahar cek cenah. Dahar teu nginum teu besi paeh pan. Guari kan langsing. Bener. Nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah. Henteu. Tapi guari lain inget deh cek cenah. Sajadah gitu menang ditoel. Kudu ngampar bae. Tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya. Malah hampir jualan tasbih cenah kuana. Lain ibadah teman sama. Nah, eta rahasiana. Kuari. Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah? Teu pernah, tapi ayeuna pernah. Kuari inget bae ka Gusti Allah. Kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sedekah, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pamajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga. Lantaran 28 deui bakal paeh. Nah, kan kehadian Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae. Haju sedekah teu eureun-eureun, betapa luar biasana. Awak haju jadi hampang. Keuntungan Tuan Raja luar biasa. Bener aya kitu nama. Tapi kan Tuan Kiai ngabohong. Ulah cerita ngabohong. Kieu Tuan Raja datangkeun ka 40 poe. Sok geura bakal aya rahasia. 40 poe. Sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta. Bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun. Coba 40 poe. Maksudnya 40 poe karek paeh lain. Paeh. Ayo coba. Henteu kan maksana penyakit. Paeh kege. Pasti paeh. Awas ya. Aing raja. Lamun 40 paeh aing teu paeh. Awas ya. Penjara. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae. Ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh. Ibadah bae ngadan teruskeun. Tadi kan geus 30. Jadi tambah 10 paeh. Allah beres baca Quran. Zikir terus kuari geus 35. Datanglah ke 39. Begitu datang ke 40, Masya Allah. Aya sesuatu anu indah ya Allah. Karasa ku mata hati. Horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah. Painganan kiai-kiai, painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi.
geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu baraheula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan naon mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain samarangan berarti aing ge Lumatak mesti aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari aju murid hees bae ulah dihudangkeun eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid sehingga murid nu hees nya ada di dinya eta kiai lain sembarangan rantai kabeh habak Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa panggil deui kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga apansa wani ngridit urang Cilejet mah pan garoblok pan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangunna ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang deuleu awewe kos deuleu kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal itu henteu atuh henteu tar badak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali geulis lain deui atuh can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naek ka jurumia sanggeus naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunungtuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa Allah mah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak teh kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleu ka urang neuleu urang ka diri urang neuleu ka batur neuleu tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun
lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah, ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa. Ih pohara salat na make jubah, woi di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta. Woi lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger, Allahu akbar lagi. Kunaon ai hatena aya di mall. Ieu kan lalakon kos kitu eta. Coba supaya sadar-sadarna. Ha, tungtun diri urang ku urang di ka Allah keun melalui pengajian-pengajian sok gerage. Melalui pengajian-pengajian nu aya di dieu, nu aya belah ditu, supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah. Ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah. Kudang ti peuting eueuh ka sieu. Dat ah ja ieu mah peuting sote pedah panon poena we katutupan. Ja ieu kene kamarna ieu, tempatna ieu. Tadi cak anu nyambut ya. Ih, saudara bae cenah kula lamun dieu teu dicangan mah sieun cak geuna di dieu ye. Sebab beureun loba kuntilanak kan. Kalau kuntilanak atuh karaseuy kuku lagi muring kak bulu saudara we ge. Loba ye kuntilanak di dieu ieu mesti ada ieu di. Aya ye kuntilanak. Aya kuntilanak lalakina tah ieu ye. Aya ye. Genderuwo malah mah ieu mah. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah. Di mana? Di Baitullah. Jauh amat Baitullah kudu ka Mekah, di diri urang ge da aya Baitullah. Tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh. Mekah aya Masjidil Haram, Masjidil Haram terbuat tina taneuh, diri urang ge taneuh. Lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya, di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf, di awak urang aya qalbu paranti tawaf. Wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifin. Sok bersihan eta Baitullah, tahhir baiti jang nu tawaf, jang nu salat, jang nu itikaf. Bersihan geura qalbu urang. Tawafkeun ruh urang geura di dieu, teu kudu hese-hese deui ka Allah mah. Dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup. Tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin. Aya Allahan di qalbu mukmin teh. Da kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge. Ya Allah ya Rabb, singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu urang keur ngaji kuari, urang keur salat, urang keur maca Quran, lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka. Nah, urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah. Tah, tuftahu babus sama lisa'atain. Dibukakeun lawang langit dua waktu. Hiji jang anu salat, nomor kedua jang nu perang sabilillah, tambahna katilu jang nu keur ngaji. Lawang langit dibukakeun. Ieu urang kuari teh dibukakeun langit set, coba gadeuleu ka luhur ka. Ya Allah ya heuh, tuh we langit, da poe kitu mah langit. Lawang langit dibukakeun. Arti da dibukakeun teh kumaha? Eueuh hahalang antara urang jeung Allah, malaikat keur nongton kuan. Urang keur ngaji, asal lempeng ngajina bener lillah, muatan, nanaon ka Allah. Malaikat nempokeun. Oh, kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha cagen eta. Je, di dieu ka Lauhil Mahfuz, tereh balik nama budak. Oh. Jahuisna geus lain di hulu, teh jembut geus wisan jatuh. Tapi jangan mah kuat tilok gering. Tilok gering anu mah.
nu telok gering mah Firaun kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang keur dihadiran ku malaikat. Komo Gusti Allah maha segala-galana. Dibukakeun pintu langit bagi jelema nu endek salat. Lamun urang boga rasa, aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat. Allah na hadir di diri urang. Ya Allah ya Rabb. Urang mantep salat bagi. Allahu akbar. Moal aya risi, malesi. Kitu kene nu endek perang, nu mantek para sahabat, para tabiin siap perang. Lilai kalimatillah. Lantaran naon? Kadeuleuh sorgana ku mata hate. Ya Allah ya Rabb. Kitu kene nu keur ngararaji, ieu urang kuari keur ngaji, dibukakeun lawang langit, ditongton ku malaikat. Didelekeun belah ditu. Oh, cek malaikat di awal we ngararaji. Oh, ya tentara Allah, ya cek malaikat. Ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek. Lo masalah. Oh, masalah. Dideleuk ka belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah. Keur kieu bebari nundutan. Cek malaikat ambo ya tentara Allah. Eleh perang merenya. Ya kari. Nah, kuari kembali ke diri urang. Ternyata horeganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi dicaritakeun, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin, jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah. Raja aya di nyana, wali aya di nyana. Indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajigan aya di sieu. Rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantap tadi gua liwatkan kadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana aja na ge? Cilaku. Kok dek jalan ke Cilaku? Aya babaturan gua lah di dinya tah. Saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani kurang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah. Guru pernah dibere pelet kula gunyana. Ai kula manjur nyana nu merena henteu. Bari gawe jalan tah. Eta batur kula eta dicaringin. Nah. Lewat kadinya. Aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng. Cek ieu teh. Heuh, nyahoannya tah ka bab kelenteng mah. Nyahonya itu aya kelenteng. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kuno gitu cerdas amat sih. Heeh, aju ieu mana Cina-Cina na tah anu ngawarung-warung. Ya Allah, ya cek kula cek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Namun kuari nyana kaya kapal boga, kereta boga, segala rupa aya. Aju di akhiratna nyana ka neraka. Kajeun geus senang jasa di dunia na, hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia aya kuari. Murikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeli naon ngaranna? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh, budak osok beren, Masya Allah. Kunyahoan deh itu. Di Indonesia ya, ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta. Ulah di hotel HI. Di hotel HI tingkat sabaraha, kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep, kaditu geus aman. Jehe, mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah. Eta hotel anu sakitu bae geus pohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Maerot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya. Potongan Maerot teh. Ya Allah ya Rabb. Nah, hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia.
Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Ayo coba. Ko, iya, orang India ambale, orang Arab ambalaya. Hayang urang mana? Geus pugu India, geus pugu Uzbekistan ge. Buah loba, Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe beulian ambalaya loba jasa. Nah, kuari urang sugih, nya Cina, nya kafir sugih, beulian di akhirat dibeuleum ge wajar. Ai tadi nu kaliwata susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung. Rapi-rapi di akhirat dibelum seneng-seneng rugi amat kan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalnya urang dieu ye tilok salat misalnya tilok puasa atuh ku Allah misalnya ka nerakakeun wajar lah nya sia mah bangun embung teh kitu salat tilok ka neraka embung kumaha sih nah misalnya aju ka neraka tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana ka surga aja urang mah aya syahadatan sebab aya Allahan di orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai ye atuh pada lain lalagaan kos kula mah indah jasa tah lamun kos kitu jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana ceurik bae di daratangan kan kiai ikan surga mohon kok sedihin amat di sorga. Masya Allah lain sedih-sedih deh kunaon aya waktu-waktu udah dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cak tan nu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsahat teh Masya Allah pohara jasa eta pohara tah kos kitu tah jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema dek di kanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek eueuh puasa eueuh batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sodako mangges tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana rakakeun keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka aduh waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cek na polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh simen teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa amalan sekali muhun sakira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula mah teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek ya Allah wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ai masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kanjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae mah geus sok kodang mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tundu bae saember kopina
Goblok jawab tunduh bae. Ember sih aing mah geus. Beres geus aing mah geus. Dah, tunduh bae asup nya ka ember kieu kan. Lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jajak ulama. Eueuh eureun-eureunna terus bae dakwah teh. Geus puguh muludan, geus puguh rajaban, geus puguh penutupan pengajian. Terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener. Ai kitu mah bangsa muatan politik, muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah. Ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji. Teangan. Anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat. Maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang. Nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang. Rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang. Rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang. Teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan ti Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Iim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikeun sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila